doana we wing deginit perang pililian anak pililian bojo bisi uing kaparengkeun korban di medan juang geus rasiko satadina aing hayang jadi tentara teh ngadaguan tanggal 5 we hungkul anu babari efek teh geuning jeung perangna tapi parendene kitu genteng-genteng ulah foto tah eta lamun dipake reuas mah reuas atuh unga nyerang unga eleh nya sabar we tapi ayeuna mah dek mubaran hate naon sing wing jaipongan sagede oh sae ai bade kaula bagulan kahibur diri lampahipun wala dia bala tamtama saking pusir daya alangka dawirja anu dipimpin ku Prabu Dasamuka alayan para senopati miwah sedanten ulah dia bala tamtama sikap pedang tamsir garwi tarasa penalimu Atsarios di Gunung Suela di tutugan Gunung Suela palih kulona ngajajar kemah-kemah nyata pasangrahan Batara Rama saprakansa margi wengina parantos gempungan anu disawalakeun teh ngeunaan dinten ieu bakal aya serangan nyata Dasamuka ku anjeun ku kituna dina gamar lopian ti Gunawan Wibiksana teu aya deui anu kedah ngayunan Yuda teh lintang ti Batara Rama dina enjing-enjingna monyet gede monyet leutik parantos hempak merbayaksa bari ngahidupkeun ka Sri Rama ngacung-ngacungkeun leungeunna wayana kitu memang Batara Rama oge kasadayana ngahulag pikeun ngalawan Dasamuka mah bade langsung ku Batara Rama kitu kaayaanna ya eta pikeun ngahadang para denawa anu sumpingna ti pusir daya para senopati sadaya disiapkeun di antawisna bae Anoman Perbancana Suta Anggada Anala Anila Putut Anggeni Subodra Kapijemawan Indrajanu
Winata sarang sajabina bujeng hingga ka monyet gede adalah monyet letik oge diantawisna bae surili cing jererit oa cing karoceak lutung cing arau lumampah ti kai ka kai cing garajeng maklum lampah monyet silokana catur wanara rukem catur araning opat wanara monyet rukem tatangkalan cing garajeng ti kai ka kai pikeun mapag musuh anu dina waktu siarone pingpinku rahuana sapamedalipun sadanten ketek indah gendenganipun waledan alia
dulur-dulur bangsa kunyuk baraya bangsa wanara saderek bangsa monyet pamilih bangsa surili ulah mangka priyatna jeung hati-hati yen anu bakal datang serangan dina poe ieu manahna nyaeta si Rahwana sorangan dalamun Gusti Rama ngidinan ngawidian pikeun ngalawan sida samuka kaula hansa waing ti corona jelema biadab jelema telenges jelema murka jelema hawak licik anoman kaulan Gusti Rama ulah mawa nafsu teuing sing hati-hati anoman tau Rama alumamba semua putra Anoman ini nedampa sampean serina pangersan Anoman ditarima ku kaula Anoman tau persanten kene ka putra Anoman pikeun kalaksi dasamuka ieu geus jadi urusan kaula jeung dasamuka Anoman naon rupaha gawe anu geus dijalankan ku Anoman lahir batin katarima ku kaula ieu geus jadi urusan kaula ya Gusti Rama angkat tuh kawas macan tenangan katingal kurang tika tebihan disaksian kurayina Kuraden Laksmana kujuragan Gunawan Wibiksana ku Prabu Sugriwa kupun Bapak ngiring restu geuning dek milu we perang waktu ieu mah oh kitu akan saya atuh bedanya datang artis mah benten atuh mah jok keprok we mah geus tahunan dewek bebarengan jeung monyet teh euy mun geus eueuh nu nyangka jelema ka dewek teh atuh kantos kan da eta we sakitu tahun bebarengan jeung monyet teh dewek teh geus 2 boga anak ti monyet teh eta geuning alah sakitu ge akan boga turunan ti monyet ulah buntu teuing ge turunan dewek teh ulah paremen obor kitu oge dewek teh keur lalangkarakan joge ke monyet bikang tadi dina beuteung dewek ada bari nyaliksiknya kan bari nyaliksik segantinya barinya efek alhamdulillah euy ayeuna teh kari dasamukana sorangan semua kari tunggulna teh sawios atuh sieun percanten kene ka abdi ngalawan dasamuka syukur bagja kana naon rupaha kasanggupan maneh po tega abdi ninggal agan perang sieun kedah majeng mah bulan kedah majeng mah sawius da abdi gejag-jag keneh atuh atuh jiga nu heueuh sia teh mah os nu heueuh we sia bela dunungan pian jiga nu heueuh we teh mah kumaha kinten-kintenna naon sieun wantun ka Rahwana tong disebut Anoman Perbansana Sultan
lamun teu bisa ngaringkeskeun beuheung dada samuga. Saya abdi ge aya nafsu mah kitu. Beres. Nya, Cek nafsu mah kitu nya Kang. ulah ulah iuk lana. Sae. Sok kanya salikeun kan. Tapi kamulus kieu ieu bulu anoman. Jika sutra we nya Kang. Ini kawas sutra we. Diurus atuh. Kawas nu kakara we babarengan teh. Maka dicarioskeun nya cekurang mah. Geus ngaheureuyan teh. Sanes ieu bulu nepi ka kawas sutra ge. Tapi kaduh bodas. Aya eta geuning anoman sok gegaro geuning sok aya totome teh. Naon? Sun totome na bulu anoman. Totome? Nya, Siapa takut? aduh ampun. Nya, Sok ningali na TV betul teh nya. nya. Ari totome atuh teh. Sudah tahu nanya. Oh. Sudah Ya bahan jadi bintang iklan geura anoman. bisa jadi Kang. Iya. Ya, sudah tahu kenapa nanya Ya, Kulan bade nyakseni Gusti Rama. Akang teh saya Parantos aya wartos dugi ka mana ayeuna rahwana teh seun. Acan dawala tangtuna ge bakal nitah anoman pikeun naliti musuh. Oh semuhun. Rupina anoman anu kedah naliti teh seun ningali ti awang-awang nahan neme dugi ka mana ieu rahwana teh. Ya. Diukeula. Lah, Diukeula. sae. Nah pake ngaleret. Hai. Jika lu kakarek panggih we itu mah. Dek milu perang. Puguh we di dieu. Pira ku cicing wae sanajan aing pangkat RT acan aing nangtukeun bener jeung adil mah siap wae. Masing kieu Kang lagi. Kudu kitu. Tanggung jawab. Mun urang mah lain mun urang mah eta usai tulungan. Mun urang mah leret atuh. Mun bejaan gawir kitu sia. Sakit lawang namun sugan. Mun jero kitu. Sugan teh ti kaleret teh mah.